Sampurasun nepangkeun wasta abdi Anjelistia Dewi ti 10 MIPA 2. Ayeuna abdi bade nyaritakeun hiji dongeng judulna Made jeung Kaopat Rencang Rakeuna. Kacaritakeun aya hiji budak anu patuh pisan ka kokolotna ngaranna teh Made. Ngan Made ieu teh budakna beuleut, kedul mikir jeung hoyong sare wae pagaweanna teh. Hiji poe Bapak Made nita manehna ngagembalakeun embe. Made teh langsung ngabeungkeut beuheung embe kalawan tali jeung ngabawa embe ka padang rumput. Dugi di padang rumput, tiba-tiba aya 2 budak ngaliwat sambari ngejar lang layangan. Made teh ngiluan we ngejar dugi poho kana embena. Pas Made balik deui ka padang rumput, embena teh geus leungit, teuing ka mana pergina. Made langsung lapor ka bapana. Bapak Made teh ambek kanyahoan embena leungit. Geus atuh minawi Made nuju apes, cek indung Made. Kaisukana, Bapak Made nitah manehna ngagembalakeun itik. Made pun ngabawa itik-itikna ka girang jeung ngantepkeun itik-itikna ngojay di ditu. Lila-lila Made mimiti tunduh. Udah we Made teh sare di handap tangkap. Saurang tukang ngangon itik ngaliwat jeung itik-itikna. Alhasil itik Made ngilu ka tukang ngangon itik eta. Pas Made geus hudang, manehna teh kaget sadaya itikna geus leungit. Pas Made dugi di imah, Made laporan deui ka bapa. Bapana teh langsung nenggel Made lantaran keuheuh pisan kanyahoan itikna teh ilang sadayana. Geus atuh minawe Made nuju apes deui, cek indungna. Saminggu saterusna, Bapak Made nitah manehna ngagembalakeun sapi. Bapana teh mikir, ieu sapi moal ilang lantaran awakna teh badag. Ulah ngajar layangan atawa ulah sare deui nya, pesan Bapak Made. Dugi di padang rumput, Made ningali aya hiji nini-nini keur ceurik lantaran sapina leungit. Made rumaos karunya ka nini eta. Ulah ceurik deui ni, ambil we sapi ieu minangka paganti sapi nini anu leungit, cek Made. Nini eta teh nganuhun pisan ka Made. Dugi di imah, Bapak Made teh ambek pisan nyaho sapina teh leungit. Made, minangka hukuman, maneh kudu ngahasilkeun 40 ringgit keun ngagantikeun sasatoan bapak anu maneh leungitkeun, cek Bapak Made sambari ngabentak. Ibu Made teh ceurik ningali anakna diusir ku bapana. Bapana mikeun hiji bubu keur newak lauk. Dugi di girang, airna teh tiis pisan. Made leuwih milih sare daripada newak lauk di girang. Kaisukana, Made ningali aya kodok terperangkap di bubuna. Tapi si Made teh malah ngalepaskeun kodok eta lantaran karunya. Kaisukana deui, Made teh ningali deui sasatoan anu terperangkap di bubu Made. Nyaeta bajing, pecang, jeung hayam jago. Tapi si Made teh ngalepaskeun oge eta sasatoan lantaran kasian. Margi kabaikan Made, kaopat sato eta teh jadi babaturanna Made. Kaisukana, Made teh bingung kumaha nya carana ngahasilkeun 40 ringgit. Made jeung kaopat babaturanna ningali aya karaton jeung ngadenge aya suara musik gamelan. Pasti karaton ieu teh keur ngadakeun pesta jeung dimeriahkeun ku patandingan. Saha anu tiasa menangkeun patandingan ieu arek menangkeun putri raja, permata, jeung paro karajaan, cek raja. Teu mikir panjang, kodok, bajing, pecang, jeung hayam jago teh ngarobah wujudna ka manusia jeung milu eta patandingan keur ngabantu Made. Alhasil, kaopat batur Made teh berhasil ngamenangkeun kabeh patandingan anu dilaksanakeun. Sang raja langsung ngabere putrina, permata, jeung paro karajaanna
kalawan berat hate. Tapi Made teh nolak kabeh hadiah anu dibikeun. Abdi ngan butuh 40 ringgit tuanku, teu kurang teu leuwih. Made pun berhasil ngabawa 40 ringgit minangka kabeh sasatuan bapana. Dugi di desa, kaopat rerencangan Made rubih deui ka sato biasa. Kabeh babaturan Made teh ngabere jajanten kagembiraan, kacerdikan, jeung kagagahan ka Made. Made pun balik ka imahna. Pas ngeliat Made, indungna teh langsung meluk Made. Bapana seneng hacida nika Made ngabawa 40 ringgit. Bapana tiasa meuli ternak deui. Berkat sifat-sifat anu dibere babaturan Made, manehna teh jadi budak anu pinter, salakan, getol, jujur, periang, sarta resep hijir. Amanat anu rek disampaikeun ti hiji carita ieu teh nyaeta urang kudu tiasa bertanggung jawab jeung jujur lamun geus ngabuat kasalahan.